pernah dibahas dina konten abdi mengenai hukum nog bayawak. Aya pertanyaan susulan, kumaha hukumna ngadahar daging bayawak? Dina Riyadhus Shalihin dicarioskeun ketika orang Arab kampung Arabi mun di Indonesia mah suku Baduy nuju naruang dobi. Tuluy Kangjeng Nabi aya, tak Kangjeng Nabi nyaram henteu, nitah henteu. Maka disimpulkeun disebatna hadis takriri nandakeun bahwa meunangna ngadahar dobi. Nu jadi pertanyaan, ta dobi dirinya logatna aya nu ngalogatan kadal gurun pasir. Aya nu ngalogatan bayawak. Lamun anu ngalogatan kadal gurun pasir, maka bayawak dikiaskeun kana kadal gurun pasir dina pada sarua. Kunaon bayawak make meunang di dahar dagingna tuluy bisa dikiaskeun kana kadal gurun pasir? Hiji, sabab bayawak teu ngabogaan taring. Nomor kadua, sabab bayawak teu hidup di dua alam. Jadi cenderung kana meunangna ngadahar daging bayawak dikiaskeun kana kadal gurun pasir. Sabab ari bahasa Arabna bayawak mah adalah al-warwal.